Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Salam jumpa kembali bersama saya Tasik Vlog Official ya. Seperti biasa dulur, kita aprak-aprakan. Dan kebetulan hari ini saya mau ke komunitas adat Kampung Kuta ya, yang berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Nah, jadi ngaprak kita hari ini ke kampung adat dulur ya. Dan seperti biasa kita aprak-aprakannya ditemani dengan tembang-tembang Sunda Lawas ya, atau pop Sunda Lawas. Apalagi kita akan memasuki kampung adat, biar lebih mantap dulur ya. Nah, jadi dulur jangan lama-lama, kita haleangkeun aja ya, mulai dari sini dulur. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan. Wasiat sepuh waktu jumenang, kaemut bae ka kuping bae, umat kalangkung anu lima waktu, duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Wasiat sepuh waktu jumenang, kaemut bae ka kuping bae, sabar tawakal dina ikhtiarna, ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Naon rupi wasiat sepuh, insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh, barokah hirup kuburipna, tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi, tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya. Wasiat sepuh waktu jumenang, kaemut bae ka kuping bae, sabar tawakal dina ikhtiarna, ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Naon rupi wasiat sepuh,
tempat anu mulia tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulia
saninten saninten di parapatan Hapunten abdi hapunten bilih aya Sisi
mugi langgeng salamina harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng jaduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamina harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng jaduaan. Ibatan kasih anjen kerabakan naon anu jadi sababna cinta urang itu kawas ubahna Nah, jadi dulur, itulah perjalanan saya tadi aprak-aprakannya untuk melihat suasana keindahan kampung adat kota. Kini saatnya kami akan kembali ke Tasikmalaya ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.